Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wilujeng siang barodak anu saroleh urang patepang deui dina mata pelajaran bahasa Sunda kelas 8 pertemuan nuka opat pasal ka-7 dina mertelakeun parkawis nu hade dina ngurus orok. Biasakeun samemeh urang balajar teh urang ngadoa ti heula supados kenging barokah dan manfaat sareng manfaat ilmu nu urang pelajari. Berdoa dimulai. Halaman ke-15 pasal ke-7, mangga dibuka kitabna Risalah Perhiasan Alus. Pasal ke-7 mertelakeun aturan anu hade dina perkara ngurus orok. Mimiti dina barang dijurukeun eta budak orok geuwat dipangmacakeun ajan ku hiji jalma dina ceulina anu katuhu kalawan sora lalaunan, serta pangmacakeun ieu doa nyaeta inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artina kaula nyuhunkeun parlindungan ka eta orok jeung katurunanna tina setan nu terkutuk, jeung tuluy dikomatan dina ceuli kencana. Pasal ke-7 menjelaskan peraturan yang baik di dalam masalah mengurus bayi. Pertama, ketika dilahirkan itu bayi mesti dibacakan lafaz adzan oleh seseorang di telinga yang kanan dengan suara yang pelan serta dibacakan doa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya, aku mohon perlindungan ini bayi dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Kemudian diikomahkan di telinga kirinya. Kosakata: 1. Anu yang. 2. Orok bayi. 3. Jalma orang. 4. Ceuli telinga. 5. Katuhu kanan. 6. Kenca kiri. Nah, barodak sadayana tugas aranjeun nyaeta bacakeun kalimah adzan untuk siswa laki-laki. Jadi siswa laki-laki membacakan kalimah adzan dan iqomah untuk siswa wanita akhwat. Ya, untuk wanitanya, akhwatnya silakan kalian membaca iqomah. Kemudian direkam via voice note ya. Selamat belajar. Ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.